Pak, Jangan. kurang nangka. Nangka menyemurah kadung jangan tinggali nangka. Sabaraha ini saleun sanes. Nangala, Nya, nangala di kebon. icaleun. Di kebon lah nangka. Tatu ngadeg. Duh, aing pada laur ting. Hah? Pada laur. Ya, atuh mesek nangka make bedog di mana-mana ge. Paur kanu panangan sanes masek bedog ku bedog masek nangka ku bedog. Banyak bedog seukeut. Cowanya mah teurak bedog bentur mah ujang atuh. Nya, icaleun sanes. Nangala tadi ge jang. Nangka mau menangala tinu tangkalna. Di mana tangkalna Pak itu di sarai kieu teh. Ini sae ya nangka menang ti mana? Kan? Kebonna ti mana meni sae? Ya kebon mah di leuweung di mana-mana banyak kebon di kota, ada ujang. Nya maksana teh paling mana pan ayam dan di Cikupa di mana? Gitu ieu teh. Jauh itu jang. Icaleun sanes Pak. Hah? Icaleun sanes. Menang ngala itu menang mengalahkan itu bisa naik nitah ke batur ari ngalana mah tuh ieu teh Nya diical teh abi asa hoyong gitu nangka teh diical teh. lamun nangkah teu amis moal diala dipiceun we jang Nya icaleun diical henteu. Ieu peryogi nangka abi hayang nangka diical henteu. nang batur manggulna mah da teu kabawa abah mah teu kabawa Pohon terang abi geus abang mah kempeng. Nya itu diical henteu nangka teh diical henteu. pemanya nangka gede kieu kudu dikelek di tangkalna dipurageun atuh jang riweuh ayeuna ieu teh tuh Nya diical henteu aing mah terang aing dikelek pasti dipanggul eta mah. dipurageun tingali tuh mata jadi kieu ge Aing dipurageun aing dibebutkeun bae aing nanyakeun ieu harga nangka sabaraha dijual henteu abah. menang mecelan ngarah kari babari karunya kari ngaradak mecelan aja bab betah gitu tuh ayeuna di mecelan pun kari ngahuapkeun Nya kari ujang ieu bedog teh seukeut ari teh diical henteu itu diical henteu. jadi asa heula tuh tadi lo wae ujang mah Aros teh nangka teh diical henteu ieu diical henteu. katingalin aku ujang eta beureum teu nangka teh kan beureum katingali Da nu beureuh mah erbis aing lain nangka ah. nangka asak tuh dikeuretan heula jang luhurna ngarah babari maksudna mah lainna naon Nya ieu pangawis nangka teh sabaraha diical moal mun diical dibojong ku abi. diamekeun mah hayang nyaho tangkalna Teu nanya tangkalna aing pun teu nanya tangkalna. tangkalna teh ieu teh gede-gede teuing tangkalna mah Muhun terang wios teu naroskeun tangkal abi ieu naroskeun pangawis nangka ieu teh diical moal nangka teh ieu teh. ye jang nu pesenna teh hayang dipecelan heula ngarah leuweung getahan ayo ujang ini kabina-bina teh ieu teh hayang ujang teh kumaha geus Aing nanyakeun nangka teh hargana sabaraha nanyakeun. ayo ujang diamekeun nanya teh kabina-bina Atahu bocah leuceuh nangka sabaraha angkop hayang mah dijual henteu bae. kumaha jang kemajuan mesekna ge kop bae hayang mah moal rewel abah mah Nya eta teh bios teu mantuan misaki naros ieu teh bah diical moal rangu mataku aing dihakan ge rangu itu teu nanyakeun langun teu nanyakeun aing mah nangka beye moal dipurah kieu dipiceun ka walungan tuh ka ditu jang ka rujit-rujit tingali nangka sakieu meneh karep kumaha Parahyanna. karep aing menanyakeun harga nangka katingalina ge nangka kieu mah atuh burung rangu ari ujang atuh bisi rek make es campur make ngeunah nangka kieu mah arek rangu arek lanyet paduli abah aing nanyakeun harga nangka astagfirullahaladzim meuni pukul ieu teh nangka naon aranna teh mun rangu itu di asana sok geura jang dahar ku ujang bising penasaran hakan ku ujang
pusing aing mah.